kalimat sunnah silih asah silih asih silih asuh disimpulkan jadi Siliwangi ya. Artinya orang teh kudu Siliwangi itu ngagawean anu alus. Contoh asah asih asuh. Ari asah di dia orang saling doakan sesama orang supaya orang teh makmur. Lain siling gorengkeun. Tak jadi Siliwangi na gitu mah. Tak asih ari asih di dia mengenal karena sifat orang masing-masing, karena sifat mati Allah itu. Akang jeung adi akang sifatnya pasti beda walaupun satu darah, tapi lamun saling kenal mengenal sifat akan memaklumi lamun ego na muncul eta da memang si eta mah kitu sifatna. Da urang harus saling menghargai. Nu tadi siling doakeun, nu kadua saling hargaan masalah sifat, kudu siling kanyahokeun. Asuh di dia lamun nu ieu jeung nu ieu ego na masing-masing teu bisa siling elehan ya eta urang kudu siling elingan tepak ulah kitu. Pan urang mah orang Sunda si kudu silih asah silih asih silih asuh. Naon eta teh contohun batur cing mun urang paparaseaan dicontoh ku batur hade teh. Tapi lamun urang istilah mah siling elingan silih tepak mengarana ge jelema pasti kakurangan mah aya wae gitu nya. Tadinya tugas urang teh karak jadi manusia asah asih asuh. Nah, mantap di dieu teh aya 5 perkara tina Siliwangi teh asah asih asuh. Nu duana aya nu gali nih jati diri urang. Mantap di Sunda aya lambang hideung bodas. Naon aya hideung bodas teh? Eta tugas manusia. Aya nu hideungna Allah nyiptakeun alam semesta ieu rek saha nu ngolahna. Ngan aya hiji makhluk anu siap sanggup kami ya Allah saha eta ruh ruh teh panggaib. Mantap Allah nyiptakeun jalmi pertama Nabi Adam alaihissalam dina unsur bumi. 4 unsur taneuh, cai, angin, api. 4 unsur alam dicanak dina setiap penjuru dunia. Maka jadilah Nabi Adam alaihissalam penulisnya urang. Tamatan eta teh anu jujieun dina taneuh mah warna hideung. Hideung teh abadi. Isukan pake teh urang mah kembali deui ke alam. Nu bodas mah ruh mah abadi. Engke lamun urang ninggalkeun papisah ieu ruh jeung raga, urang bakal kembali ka Allah. Cik Allah ai sia geus nyebut sanggup jadi contoh di muka bumi. Naon nu geus dilakukeun? Eta bakal diperintah pertanggungjawaban tah. Berat jadi manusia teh jadi contoh. Mantap urang teh jadi manusia teh berat jadi contoh. Ya gitu ya. Jadi kembalikan lu tadi asah asih asuh, lakukanlah kebaikan. Hirup teh sing jadi contoh keur batur. Mantap lamun geus tutup umur urang mata aya kalimat cap urang teu neun dihandeuleum sieun. Urang tuna dihanjuang siang. Sampeureun engke. Eta lamun pagawean urang ayeuna mun anu salah lain contohan batur aya kumaha engke tadi tu balik urang. Di lain contohun atau sama jadi seuneu nu aya. Nah itu kaya jadi kalimat asah asih asuh teh isama lu saling doakeun mengenal sifat jeung silih tepuk. Itulah manusia mah jadi contoh dina langkahna contohan batur ucapna ge sing jadi ilmu.